Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillahirabbil alamin. Pamihideuk daramang mah eta pisan nu diharap urang sadayana. Anaking sadayana urang teraskeun deui pangajaran basa Sunda masih dina sajak. Sabada urang sadayana ngabahas ngeunaan mikawanos sajak. Dina denget ieu urang diajar nulis sajak. Kumaha carana nulis sajak? Panginten hidup parantos diajar ngeunaan unsur-unsur anu kedah diperhatikan nalika orang maca atanapi ngadugikeun sajak di payeunan balarea. Satecan diajar hayu urang anu asa sarangan malah mandar pangajaran dinten ieu yang hikmah sang rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Walahilap urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala ku kudrat iradah mantena urang masih biasa katepang diajar sok sanos masih kondisi daring. Mudah-mudahan ulah ngirangan rasa semangat urang panginten dina nyupri ilmu. Anaking sadayana supados teu nyangkolong kana waktos mangga simak materi ngeunaan nulis sajak. Sabaraha eta hidup pidamel tugas online ulah hilap aya patalina sareng materi anu didugikeun dina video pembelajaran. Prung diajar sasarangan. Sasarangan diajar penggunaan mikawanos sajak, ayeuna urang diajar nulis sajak. Samipenan sajak sarta maca padaranana hidup tangtu ngeunaan gambaran ngeunaan sajak. Hidup oge bisa nyieun sajak tangtu we untuk kudu sarua jeung sajak anu geus aya. Hidup bisa nyieun sajak ngeunaan rupa-rupa hal. Dina sajak hidup oge bisa ngebrehkeun sarupaning rarasaan upamana bae kabunga, kasedih, kasono, kacinta, kahariwang, kaketir jeung sajabana. Geura titenan ebehan rasa kacinta Dini Daryani kalemburna dina sajak anu dimuat tina ngape alit nomor 811 anu judulna Lembur Kuring. Lembur kuring tengkolan jalan kalandir tempat urang sukan-sukan saung mencil luhur pasir nu endah tempat gumetar. Kerelek cai walungan tetep anteb mawi rahmat. Gelik suling memeranti mirig kawih kaendahan. Panon poe lingsir mulon gelik nasuling kasawer. Hariringna satu peuting nambah tingkring lembur kuring. Upama Dini Daryani ngebehkeun rasa cinta kalemah cai niati suci Armilita mah ngebehkeun rasa cinta ka indung bapana anu dianggapna pahlawan sajati. Dina sajakna anu dimuat dina mangwe alit nomor 876. Pahlawan sajati. Pahlawan sajati mah teu karohan pangkat atawa pujian. Estu slik tina ati putih, slak tina keherangna kahayang. Keur pamaksudan. Pahlawan sajati mah teu kaupan. Katodel mamaras kateu adilan. Estu nya ati suci saang gede bulan. Pangharepan keur balerean. Pahlawan sajati mah teu ngabilah-bilah, tanyaah, hawaas, srangenge jeung haneutna. Kawas purnama jeung liuh indukna nu mikabutuh. Pahlawan sajati mah indung jeung bapa keur anak-anak.
Alhamdulillahirabbil alamin, sabada urang ngabahas ngeunaan nulis sajak oge dicontohkeun sababaraha sajak anu tos ditulis ku rencangan hidup. Nah kukituna mudah-mudahan panginten pengajaran dinten ieu tiasa nambah ilmu pangabruh ka urang sadayana khususna dina nulis sajak, tata cara nulis sajak. Hatur nuhun segala perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.